Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan kupang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita enggalnya pamiarsa, carita si Rawun Mabuaran. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Supriyatna Enroy. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lain naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link ieu dipang nge-sharekeun, dipang bagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang kawitan dongeng enggal judulna Si Rawun Mabuaran bagian kahiji. Kumaha salajengna sor cekopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Paingan ceuk kolot baheula, cenah lamun mangsa bulan mulud datang. Eta teh waktuna halijrah pindahna para maung lodaya, khususna anu geus jaradi dedemit alias siluman maung atawa anu sok disebut aden-aden teh mariang ninggalkeun nagarana nu aya di hiji alas roban Jawa Wetan, hijrah ka Jawa Kulon anu disebut ku Ujung Kulon. Cenah mah lilana lalampahan ti alas roban ka Ujung Kulon teh meakeun waktu 40 poe 40 peuting lilana. Eta teh cenah geus rutin unggal taun kitu jeung kitu gawena. Pindahna rombongan aden-aden lain ukur tambuh laku leumpang tanpa saja, tapi rek nyaripuh kasaktena jeung rek ngarumat jimatna. Nya tempat panyipuhan jeung ngarumat jimat teh museurna di nagara kadaleman nu aya di wewengkon Ujung Kulon. Mitra kaum dangu, ayeuna urang caturkeun Mang Jantuk urang lembur Cikalong anu reh ka Banda Sapon ka Kabupaten Subang. Ki Jantuk anu karek beres panen harita keur mangkek pare di saung sawahna anu teu jauh ti lemburna. Wayahna manehna
pamelikeun gula kopi jeung bako tampang nanya dadun kaungna mah aya keneh menang maut minggu kamari. Kami mah rek ka sawah deui ieu teh rek mangkek pare malah rek terus mondok meuting di sawah. Kitu cek Mang Jantuk. Basa tadi saenggeus salat maghrib papadon ka Bisalmi minangka pamajikanana. Kade isu kantong beurang teuing manehna gancang ka sawah. Anteuran kaminya bisi simud hayang milu mah bawa we. Pan minggu isukan mah pare sakolana oge. Ongkoh mun jauh jeung kolot teh karunya sok pada nyerikan wae ku babaturanana pada ngalonyeng. Ceki Jantuk deui. Nyaho manehna engke kami rek bari balanja. Kabeneran peuting eta mah kaayana hade poena. Bentang baranang bulan ngebrak nyaangan amparan jagat. Reangna sora peuting, sora gaang, awor jeung kang kengkongna sora bangkong nu ayana kotakan sawah. Sedangkeun Ki Jantuk geus nepi ka sawahna. Nepi ka sawah gancang sup ka saung. Memeh ngamitian mangkek Ki Jantung nyieun heula pagenen rek mirun seuneu jang ngabubuy sampe oge nagogeun kastrol panaheuran cai paragi mun hayang nginum cikopi. Berkah ayeuna mah panen teh rada muncekil. Aya sugan genep rondeun mah pageto oge bisa diakut ku roda sapi Mang Ahyar. Kitu cek gerentes hate Mang Jantuk. Kituna teh bari neungteungkeun tihul johar cekres panekerna di cekreskeun gur seuneu tina panekeran sud dipake nyundut solempat awi hurung bus dibubuskeun kana suluh garing jeung tihul johar paleketek haseup nyerebung haseup luak leok katebak ku angin haseupna mumbul kaluhur hateup saung. Aya keneh 5 bangkelung deui sampe apuy bus dibubuskeun kana jero lebu panganen anu pacampur jeung ruhak anu ruhai marakbak. Teu poho kastrol anu geus teu eusian ku cai anu meunang nyiuk tina tapak cokor mundingna. Punten. Teu poho kastrol anu geus dieusian ku cai anu meunang nyiuk tina tapak cokor mundingna kotakan teh ditagogeun luhureun panganen. Seuneu dina campego katara luak leok kalinces katebak ku angin. Bismillahirrahmanirrahim Cek Mang Jantuk ngamimitian mangkek di buruan saung sawahna. Hadena ieu halodo jeung hadena deui hareupeun saung teh aya buruanana. Bisa mangkek, bisa moe pare di sawah aing. Kitu Ki Jantuk ngagerentes dina jeroeun hatena. Wanci ngagayuh katabuh sawalas peuting. Sora bangkong jeung bancet mingkin rame patembalan jeung baturna. Ki Jantuk anu keur mangkek jung cengkat tina diukna. Tali tutus jeung taneuh angir tina bekong dibawa ka jero saung. Ki Jantuk rek ninyuh gula kopi heula
bari sakalian rek ngajait bubui sampe. Di tukangan saung sawah teh aya jalan gede, najan tarahal ku batu-batu curi. Jalan pikeun ngahubungkeun antara lembur Cikalong jeung lembur Bakan Manja. Memeh Ki Jantuk ngucekkeun kopina tina entik. Inyana nyelang heula ka pipir saung, hayang kahampangan heula. Bari kahampangan teh Ki Jantuk tungguh tanggah ka langit jeung katungtung jalan behwetan. Tuh rek hujan gitu ya teh, paingan bulan teh jadi poe kieu. Padahal mah ayeuna teh tanggal 11 Mulud, kuluna mah cangra bulan. Hari itu rombongan naon cenah, ningalut ngungki ngabandalut kitu di bewetan. Cek Ki Jantuk meni curinghak, laju gura-giru asup ka jero saung sawahna. Di jero saung Ki Jantuk ngintip tina liang bilik saung. Bre, jelas sanajan ngintip tina liang bilik jeung di pipir saung teh aya areuy roai anu ngarambat kana tangkal hiris. Tapi Ki Jantuk bisa nalingakeun kanu keur laleumpang ngaraleut rombongan. Beuki lila beuki deukeut ka tukangan saungna beuki atra. Rombongan teh boh awewe boh lalaki, marake baju saragam salontreng salur-salur belang, hideung-hideung koneng buruk. Sirahna pada marake ikat anu sarua kelirna jeung baju. Dampal sukuna nyaleker taya nu make sendal-sendal acan. Dina kayaan kitu bereyak. Hujan dibarung ku angin meniting saleor. Kakayon tonggoheun sawah kaciri pating pelendoy. Dang daunan halaliber katabak ku angin. Sorana mungguh seah ngaguru. Purinyai. Pating gurilap dibarung ku dordar gelap. Guludug patumbu-tumbu meninga guru. Sorat cai tina parung walungan Cigadung kadengena meuni seah mata keung kayanana. Hawar-hawar kadenge sora munding sapi di sarada. Embe pating berele jeung anjing anu babaung di lembur Cikalong menirago. Kawas nu geus apal baris aya rombongan anu rek ngaliwatan ti lemburan. Dina sakitu lobana aleutan rombongan teh aya saurang awewe anu rada demplu. Leumpang mening ngalenghoy. Tayohna mah kacapean meureun eta awewe teh. Eta awewe teh leok mengkol ke arah saung Ki Jantuk. Nenjo di jero saung aya jalma. Eta awewe nyisanak anyar pinanggih teh uluk salam semungirung sorana nyedak ka irung. Sampurasun Munan ngisila ngiring ngiuhan. Cek eta awewe anu umurna moal jauh ti 40 tahunan uluk salam sorana semungirung. Rambe mangga nyai kalebet. Walon Mang Jantuk bari tuluy ngeprukan amben. Munan mamang nguing ngahujanan sareng capek lumampa mangkaning jauh kene. Oh, nah bade arangkat ka mana? Aduh, wengi-wengi kieu sareng hujanan nyai. Yap, colok yap jali kieu na amben. Wios mamang anu diana bayu.
nguring teh tiwetan bane kangulon biasa unggal naun wios mamang nguring mah bane sinur we dina manganen niris mamang. Mang Jantuk nelek-nelek kana papakean eta awewe anu ngadon ngiuhan di saungna. Sanajan ukur kacaangan ku cahaya cempor nu ngagantung dina palang saung, Mang Jantuk bisa nenjo kalayan atra kana dadeg pangadegna eta awewe anu nyemah ka saungna. Mang Jantuk kacida heranna barang nempo kana palebah irungna eta awewe gening taya ruruncang irungan sakumaha umumna manusia. Paingan ngirung ya awet gening eueuh ruruncang irungna aneh deui tina pakeanana bet saragam jeung baturna nu tandi jeung cacak awewe mah nah make jeung diiket sagala. Duh buah-buah ieu teh aden-aden gitu. Tungtungna pamikiran Mang Jantuk jadi ingat kana dongeng bapana baheula. Cenah aden-aden mah kawas kitu nu ayeuna keur sanghareupan ku dirina. Nyai bilih bade ngarerep mah manggawe di dieu. Mamang mah da bade wangsul ieu teh bade maraban baheula. Bilih tiris mah ieu we ieu anggo sarung mamang. Tah bubui sampe sareng gula kawungna. Tah gula kopi mangga dikandung heula ku mamangnya. Ceuk Ki Jantuk teu nunggu jawaban ti eta awewe anu keur siduru. Manehna tisirikna notog-notogeun maneh lumpat sakalumpat lampetna awahing kusieun ku aden-aden. Barang nepi oge ka imahna jol gabrug we Mang Jantuk teh nubruk panto brug atuh pamajikan Mang Jantuk anu geus sareti berat teh kagerwahkeun ku sora anu ngagebrug tarik kana panto. Atuh pamajikan Mang Jantuk di beburanjat hudang laju rek muka tulak panto hareup. Barang panto geus dibuka kasampak teh Mang Jantuk salakina keur ngagoler hareupeun panto. Ya ampun abahna kunaon ieu abahna kunaon Cek pamajikan Mang Jantuk ngagebig-gebig awak salakina. Nyah Mang Jantuk bentak bari hudang gitu nate. Aduh bawa jing inum heula, aduh bawa jing inum kendi ka dieu geun aya nginum kami, aduh Walon Mang Jantuk bari reng hapranjung. Pamajikan Mang Jantuk gasik ka jero imah laju nyokot kendi cai. Teu lila balik deui bari mawa kendi rurusuhan. Song kendi teh dibikeun ka salakina. Cik kendi gancang diinum beak sakali nohtor. Puguh caina oge ukur aya salumureun deui mah. Reng seng nginum Mang Jantuk rada leler tina kacapena. Ari abahna kunaon ieu bet kawas anu sieun mending ngareruas kami. Apan cek abahna tadi moal balik cenah erek ngendong di saung rek mangkek pare moro kami geus balanja ente jeung gulana nang nganjuk heula di warung Ma Carni. Cek pamajikanana. Ditanya kitu ku pamajikanana atuh barabat we Mang Jantuk nyaritakeun kajadian tadi di sawah. Sakurnu katenjo jeung aya awewe anu eueuh ruruncang irungna oge dicaritakeun ka pamajikanana. Dah gitu manehna mata kami lumpat sakalumpat lapetna teh sieun dewek teh dulu.
Cek Mang Jantuk mungkas caritanana. Ari abahna buah lain aden-aden eta teh. Buah eta mah awewe anu bogoheun ka abah. Ngaja nyamperkeun sote ka saung meureun. Pada abahna sorangan hayang marangan abah. Cek pamajikanana bat ngaheureuyan ka Mang Jantuk. Pajarna teh nu bogoheun ka Mang Jantuk. Si Emud anak Mang Jantuk anu masih keneh bolon. Tur anak lalaki anu ngan ukur hiji-hijina teh. Sarena tibra mending ngagebra. Teu kababarinan teu kabaribinan ku indung jeung abahna anu keur ngawarangkong di patengahan imah. Aduh, isukan mah manehna kudu milu ka sawah euy. Urang moe pare di sawah. Ari moe di lembur teripu kudu ngabuburak hayam tatangga. Si Mud urang bawa we ka sawah. Karunya ari di lembur teh sok pada ngaheureuyan ku barudak sejen. Komo ku anak si Ucama sok ngajak. Ari si Mud can cerik teh jiga nu teu puas hayo we dilonyeng. Cek Mang Jantuk bari udar baju jeung calana komprangna. Laju muru ka jamban dek mandi. Para wargi sadayana gancangna carita Srangenge sumirat ti behwetan. Manuk recet di sarada katembalan jeung baturna. Mang Jantuk poe eta mangkat deui ka sawah rek nuluykeun hancap pangkekeun parena. Ayeuna mah Mang Jantuk henteu sorangan, tapi bisalmi pamajikanana jeung si Mud anakna oge milu ka sawah. Mang Jantuk leumpangna bari ngengkeg nananggung carangka anu disangkoyotkeun kana salang. Dina carangka teh anu sabelah mah eusina bangsal keur tebar. Sedengkeun carangka anu sabelah deuyna eusina sangu haneut tina boboko. Jeung deungeunna aya lauk asin, kurupuk, runtuy jeung sambeleun anu dibungkus ku daun koneng. Bah, ari eta manuk naon bah euy? Halus buluna herang manuk teh. Jeung nu itu mah buntutna nyagak bah. Cek si Mud nuduhkeun manuk anu keur nyaliksik tina dahan turi. Sakapeung budak teh celengceng lumpat mihlaan indung bapana. Pek diuk di sisi jalan. Bari nyabutan kembang riwut. Nungguan indung bapana datang kahareupeunana anu katinggalan jauh ku dirina ditinggalkeun lumpat. Manuk galatik mah eta teh jang. Tuh nu cagak buntutna eta mah saeran bunting. Walon Mang Jantuk bari malikeun tanggungan kabeh kenca. Gancangna carita tiluanana harita geus narepi ka sawah anu katelah sawah blok Cibuntu. Nepi ka sawah Mang Jantuk gancang ngecageun tanggunganna. Tuluy bangsal anu geus maraletup mata holangan dipanggul dibawa ka pawinihan. Bisalmi sanggeus ngecageun cere wadah cai. Inyana tuluy muru ka tonggoheun sawahna rek ngalaan epoy. Sedangkeun si Emud mah tuluy ngurilingan galengan sawah rek ngala bancet keur eupan musuh rek ngurek belut. Jadi tiluanana oge taya nu arasup ka saung heula. Kawantu budak lembur jeung teueuh ti bapana ongkoh si Emud mah.
paling oge setengah jam si Mud geus menang belut sakantetan. Belut marejeuna papelemna sagede-gede curug kolot. Bah, uing ngarek ka saung belum belut bah. Tuh, loba ilikan bah, belut na oge meuni sakantet bah. Cek si Mud ngacungkeun tiiran belut, laju bus asup ka saung. Nepi ka saung, gog si Mud nagog hareupeun paganen. Tuluy di kuar kaer areng jeung lebu urut pirunan peuting teh. Urut pirunan peuting teh. Aya keneh ruhak nama euy. Tapi eueuh panurakna ieu teh. Duh, ingah eueuh barang bang deui euy. Cek si Mud bari culang cileung. Neangan naon anu bisa dipake keur panurakseun. Jang Mud harita sedeku hareupeun paganen. Ruhak nu pacampur jeung lebu sesadurukan kurut peuting bapana teh masih keneh ngeleun. Kepoh serebung. Lebu pirunan nyerebung katiup ku angin anu kaluar tina baham Jang Mud. Lah ingah meuni eueuh keur panurakeun seuno meuni hese hurung kieu seununa ditiup ngadon ngebul kana mata ieu mah duh. Cek Jang Mud luak lieu. Bre, nalhureun amben palupuh aya bungkusan lawon bodas sagede peureub. Bungkusan nu tina lamak bodas teh gancang dicokot ku Jang Mud, tuluy digalar digilir. Pek diambean. Ambeuna seungit minyak misik. Teuing minyak misik teh minyak naon ketang. Bungkusan teh harita dibuka ku Jang Mud. Ji. Nyaker waduk. Batu-batu bara rucut teu maratut kieu ih. Tapi ketang lumayan keur pelor bandring ke di imah rek dipesakan we ku aing ieu ke di imah rek dipake tah ieu mah kertas sacuwir nyawa uing mah teu bisa macana oge lakadalah aya tulisan euy. Baiklah tulisan-tulisan kieu rek dipake keur panurakseun ku aing ieu Kitu cek gerentas hate si Mud harita. Lawon bodas anu bahana tina boeh larang jeung kertas anu sacuwir nu ditulisan ku aksara Sunda Buhun jeung palawa teh ku Jang Mud ditotolkeun kana ruhak pirunan seuneu. Teu lila peleketek haseup. Segur kertas teh hurung. Kaen boeh larang urut tungkusan batu jeung kertas oge antukna jadi parab seuneu hurung ngabebelah. Regang garing gancang dipotong-potong ku Jang Mud jadi sajengkal-sajengkal terus dipake mirunan seuneu. Atuh seuneu ngagarabiag hurung gede. Belut satiiran teh gancang digebruskeun kana seuneu anu geus ngabebelah. Pelangsang teu lila kaambe seungit belut anu dibeuleum seungitna kaangin-anginkeun. Ceng, asa kacan belut deh ceng. Kade agihan abah jeung indung nyane. Juang barang memulukna ulah sesoranganan ceng. Cek Mang Jantuk ngagorowok ti luar bari kukumbah leungeun jeung sukuna tina cai sorowokan. Asak meureun bah. Hayu atuh. Aceng oge hoyong dahar bah. Kitu basana Jang Mud. Maklum budak lembur can ngarti dihitut bau. Indungna Jang Mud harita mehna oge anggeus
nulikeun hancang ngalaan epoina. Terus turun jalan gawir bari muntang kana tangkal hari kukun. Indung bapak jang emud laju arasup ka sawung. Kela abahna beuleut teh urang rendos we nya, urang Cikuran. Aceng mati we nya moal kuat kulada. Cocolkeun we kana uyah, ulah make sambalnya, Ceng. Cek Bisalmi indung nasi emud. Heulah mak, uing mati lo oge seueuh mak. Oh, pang cing mak pang ngadukeun kejona mak, uing lapar teu kuat mah euy pangadukeun. Cek Jang Emud bari ngasongkeun piring seng. Tapi karek oge Bisalmi ngeduk sangu. No atuh. Ari ujug-ujug. Elu waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu permios.